berbudi tur bijaksana ngamule negara berbudi tur bijaksana ngamule negara Pemarek pakiakia Bisyaya Pancapaya Pemarek pakiakia Bisyaya Pancapaya Anteing kati aturan Ujang kana pangwangunan Pemuda zaman ayeuna asupkana paribasa Seniman jeung seniwati mawa pancen anu pasti ngabantu pamerintahan jadi juru panerangan pemuda zaman ayeuna asupkana paribasa pemuda jiwa pahlawan pemuda panggilan zaman pemuda jiwa pahlawan pemuda panggilan zaman Jukung sauyunan keringkatkeun pangwangunan di negara nu merdeka pemuda aktif bekerja Solali rambut jukung sauyunan solali keringkatkeun pangwangunan di negara nu merdeka pemuda aktif bekerja berkepentingan negara supaya rakyat mamulya pemuda siap sedia rempung jukung sauyunan pemuda zaman ayeuna asupkana paribasa pemuda jiwa pahlawan pemuda panggilan zaman di negara nu merdeka pemuda aktif bekerja berkepentingan negara supaya rakyat mamulya ngintonkeun hasil karyana pangwangunan nu sampurna umum ngapik
Pamuda pada salurti anak tugas nanu suci pemuda anu sejati pemuda zaman ayeuna asup kana paribasa pemuda jiwa pahlawan pemuda panggilan zaman di negara nu merdeka pemuda aktif bekerja gerak kepentingan negara supaya rakyat mulia mintonkeun hasil karyana pangwangunan nu sampurna umumna pikeun negara khususna terkadang warga. Baik, kita boleh beri tepuk tangan untuk persembahan tari gawil.